cikur gerasep dibawa ke mana teh daya ke pasrah gitu ngomongnya teh kieu sok wae cenah asa jelas we hitungan anak tuh dari disebut runtah mambu ngamak mana oge tapi kalakuan leuwih ti runtah naudzubillahi min dzalik amit-amit teh dongengna asik teh awewe barau cikur geus darang dan model zaman jahiliyah make baju teu mararatut majarkeun modern teh make bujal ditempokeun sagala rupa eta reuas saya marta ngobrolnya lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena kacidapan peranti salat we teh nya bari seriting cikikik unggal peuting ngariung ulin di juru diskoti nyiar lalaki ateu payah ya ditowel wanian diciwit leuwih tarik deui malikana teh nya ditraktir alah omongnya diajak kontan hayu gawat rek dibawa ka mana nya pasrah tumarima asal inget cenah kudu puguh hitunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna da geuning disebut runtah mah teu narima cenah modern lamun bedegong negara belag kaeranya leutik keneh bernyit rupa jalma kelakuan bagong teuing pokona sesegrok jeung hideung ulin dinu poe karesepna nah dari bagong mah mun dibedel teh ngaguik ieu mah dibedel teh ngaguik ngan ting cikikik biasa teh serian ruksat promosi epung mah karesepna pisan gitu ABG asa bagi goreng patut padari oman mah bebek aki-aki beki budak beda jeung ABG lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena we teh nyaho bari seriting cikikik unggal peuting ulin di juru diskotik mararabok teh nyiar lalaki ateu budak lemet padahal tobat Gusti ditowel Malik Noel diciwit nyiwit beki tarik ditraktir muir diajak kontan hayu wala rek dibawa ka mana nya pasrah tumarima asal puguh cenah eta hitunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna da geuning disebut runtah mah teu narima bernyit cenah modern lamun bedegong solele bernyit rupa jelema kalakuan bagong namana jelema mana bagong atuh da hampir sarua nama geuning
Bagong gelo.